Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah petepang dangu deui sareng sim kuring mangadui muhun orang ngadongeng deui cakamari nu judulna si Utai. Kumaha kabar kaum dangu sadayana di dinten ieu? Mudah-mudahan dipasihan kesehatan jasmani sareng rohanina. Atuh anu tacan subscribe mangga kumang adui dianto subscribe na anu atau subscribe mang adui ngucapkeun hatur nuhun. Mudah-mudahan disieurkeun rezekina, dilancarkeun segala paniatanana. Kaum dangu sadayana, dongeng si Utai ieu sanajan seueur kakiranganana mudah-mudahan sing jadi penghibur kalbu pemberah kana mana. Mangga atuh kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojor carios si Utai ieu. Sok yuk. Maneh masih kena lut budak kamari sore masih ngaganggu kana pagawean kuring ha. Ari anjeun teh sahanya? Nah geuna ngadadak-dadak mending ngomong gitu. Sia maneh teh nyaho yeuh Ki Anan yeuh anu paling jago di lembur ieu, sakti paling sakti di lembur ieu. Oh, anjeun nu ngaran Ki Anan teh. Atuh syukur we nya kuring bisa papanggih di dieu jeung anjeun. Ayeuna mah anjeun teh rek naon atuh nyegat kana palampahan kuring. Maneh siang segitu geus ngaganggu kana pagawean dewek. Nah maneh teh geus bosan hirup. Nah ari Ki Anan teh meni kitu geuningan. Atuh salah kuring teh naon? Ieu maneh teh geus ngaganggu kana pagawean dewek atuh ari kitu. Kunaon maneh make nulungan eta si Sari, Oh, si Sari. Atuh dah kudu kumaha nya? Ai ningal ai jelema mah kudu tulung ka teu tulungan teh. Da abi teu tega ningalina. Atuh da abi mah teu tiasana naon, Kang. Ya sia geus loba ngomong sia. Kumaha maneh hayangna? Hayang naon, Kang? Perasaan abi mah teu hoyong naon. Nan hoyong abi mah hayang nulungan keluargana Ma Ibah we, Mang. Maneh teh nyaho nya eta si Ibah teh lanceuk kuring tapi manehna sarakah tanah anu kamari kuring dipenta teh kunaon teu dipikeun atuh ayeuna mah karasa ku manehna. Oh, jadi gitu. Tos atuh Kang, ulah gitu damanya aing jeung masih kene jeung dulur maneh kitu genean akang teh. Nah teu karunya kitu ka Ma Ibah sareng Neng Sari. Sia ulah mamatahan dewek atuh ayeuna mah kumaha ya lamun maneh teu init ilmu ieu
berarti maneh hayang paeh ku dewek. Mang, ari kuring mah masalah paeh mah da saya nu ngatur mang, lain emang anu boga nyawa kuring mah, tapi Gusti Allah. Hari kuring mang rencana ningali Nisari jeung Maibah kos bihara-bihari deui mah kuring mau ka ini tilmur ieu mang. Sia berarti maneh hayang modar sia ku deweknya. Rasakeun sia. Atuh kaum dangu sadayana Ki Anan teh langsung wae meuremkeun panona manehna teh langsung nyerang si Utai ku tenaga dalemna. Atuh si Utai teh bakat ku kaget mainna teh persiapan. Atuh si Utai teh solontot we kubrag si Utai teh kasorong ku tenaga dalemna Ki Anan. Dah karek sakitu sia. Geus kitu. Kitu omongan Ki Anan nu ditujukeun ka si Utai teh. Hari si Utai kaum dangu sadayana maena teh udang tina labuhna teh. Mang ulah kitu atuh mang. Genian mang mah kieu geniannya. Geus atuh mang eureunnan kanu kitu teh. Da karunya Maibah teh saha atuh? Maibah teh masih kana lajeng emang lain. Sia. Yeuh tarimakeun deui yo. Shoot atuh. Ki Anan teh langsung majukeun dengan dua nana kahareup bari dieusian ku tetangga dalam. Hari si Utai embung karena dua kali kakeunaan mah si Utai teh langsung ngabetek asianana deui. Manehna teh diuk bari meuremkeun panona. Tapi aneh kaum dangu sadayana, tadi masih Utai anu mental ka tukang, ayeuna mah jadi Ki Anan anu mentalna teh ka tukang. Syuk kebruk atuh Ki Anan teh labuh. Geus kitu mah maena teh konel hudang deui. Hari mas kitu maena teh langsung mesat besok belatina langsung dibaledokeun ka si Utai. Syuk atuh. Tapi aneh kaum dangu sadayana eta balati teh juk-juk eureun di awakna si Utai. Atuh geus kitu mah balati eta teh ujuk-ujuk langsung malik deui ka Ki Anan. Pelsat we balik deui atuh. Atuh Ki Anan ningali kitu maena teh kaget. Maena teh langsung nyingkahan belatina anu dialungkeun ka si Utai nu jadi malikan ka manehna. Bari ngagerentesna hatena Ki Anan teh. Wah, iya bener. Pemuda teh lain pemuda sembarangan namun kieu mah. Kitu gerentasan hati Ki Anan teh. Atuh si Utai geus kitu mah manehna teh muka deui panonna teh bari ngomong ka Ki Anan. Geus atuh mang ulah kitu ulah kikituan bisi cilaka teh. Da aya nu melak cabe mah pasti bakalan jadi cabe mang. Panenna teh moal menang jeruk. Geus atuh mang karunya ulah-ulah kikituan. Maneh karek sakitu geus geus ngomong nu hade. Teu nyahoan maneh teh jeung saha depan teh. Eta mah ilmu kuring kula teh encan sakuku-kuku acan. Atuh ari maneh yang modern mah yeuh rasakeun ilmu kaula. Atuh kaum dangu sadayana geus kitu mah geus ngobrol ngomong kitu mah Ki Anan teh langsung manehna teh
tiuk sikut tunggal maehna teh kaum dangu sadayana nu maksudna maehna erek ngaluarkeun ajiana atuh geus kitu mah ki anan teh berubah awakna teh jadi jangkung badak geus jangkung badak bukna jadi panjang kumisna langsung panjang terus sakujur awakna jadi buluan nu anehna kaum dangu sadayana dina bibir ki anan teh kaluar sihung panon beureum sihung nirang ngeteng bari manehna teh langsung seuri teu tapi kaum dangu sadayana ayeuna mah suarana teh lain suara ki anan Wani geus wani siaka kaula manusia. Yo maneh teh kudu nyaho kuring teh Prabu Marunggul. Mode teh geus wani-wani ngaganggu lelampahan si anan sia manusia. Ari kuring mah ngaranna gen tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Kuring mah teh sieun ke jelema ku makhluk kos anjeun. Ulah ngomong sia. Atuh kaum dangu sadayana eta makhluk anu ngakuna Raja Marunggul teh langsung nanjrakeun suku kana tanuhna. Jrug atuh geterana teh mani gede pisan. Atuh awak si Uta gen mani mental ka luhur. Geus mental ka luhur kitu teh langsung ditewak cangkeng si Uta teh ku leungeun katuhuna Raja Marunggul. Bari Raja Marunggul keur nyeke cangkengna si Uta teh langsung wae manehna teh seuri nyakakak. Sia dilog sia ku kaula manusia. Sia ulah amun wani ulah kieu sia ulah kieu lamun wani sok. Atuh kaum dangu sadayana si Uta teh langsung mapatkeun aji deui. Aji pamakena kabisana maenna teh dikaluarkeun. Aneh atuh. Leungeun si Uta teh ngaluarkeun cahaya panas tempelkeun kana leungeunna. Leungeun gedena eta Raja Marunggul. Atuh kaum dangu sadayana eta Raja Marunggul teh langsung ngajerit maenna teh teu kuat panas tina awakna si Uta. Panas. Blewer atuh si Uta teh dialungkeun. Atuh si Uta teh aneh kaum dangu sadayana pasti belewerkeun teh kos nu kararas murag. Maehna teh kecelik we geus nyampe deui kana taneuh. Bari si Uta teh langsung maehna teh lumpat nyampeurkeun ka Raja Marunggul eta. Atuh urang kitu mah sukuna si Raja Marunggul ku si Uta teh dijejek satarikna.
bari ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Clik atuh eta sukuna Raja Marunggul teh dicecek ku si Utai, tapi aneh kaum dangu sadayana eta Raja Marunggul teh mana teh ngadadak leungit, tapi anu aya teh ngankur kianan, tapi dina leungeun si Utai mana teh ngagenggem pageuh. Oh mohon ngagenggem pageuh eta leungeun si Utai teh bari nyarita si Utai teh ka leungeunana kalangan leungeunna teh. Ya Raja Marunggul cik balik ayeuna mah ka ditu ulah wani-wani ka dieu deui nya. Tapi aneh kaum dangu sadayana duka di mana eta sora Raja Marunggul teh ngomong ka si Utai. Ampun manusia, uring wawa harapan Andika, uring ayeuna bebaskeun ku anjeun. Ayeuna ku urang dibebaskeun, tapi omat maneh ulah nyampe ngalakukeun ke dieu deui, komo deui papanggih jeung kuring. Lamun anu kadua kali maneh kitu geus kuring mah mere ampun deui ka anjeun. Ampun manusia, kuring mah sakali-kali deui. Atuh geus kitu mah si Utai teh maledokeun eta purupna ka luhur langit, pelesat atuh aya cahaya beureum anu dibaledokeun ku si Utai teh ka luhur langit. Pasila leup plus we eta cahaya anu dibaledokeun ku si Utai teh ngaleungit. Atuh kaum dangu sadayana pas kitu teh si Utai teh langsung nanya wae ke Anan, kumaha ke Anan ayeuna nya? Geus ulah kitu deui. Ampun yang ampun kasep, mang minta dihampura. Mang ampun minta dihampura mah ulah ka kuring mang. Tuh anu di cilakakeun ku mang minta hampura maka itu. Mangga yang mangga. Atuh kaum dangu sadayana geus kitu mah Ki Anan teh ku si Utai teh dibawa ka imahna bi ibah maibah atuh dituturkeun ku Kang Iding jeung Dodi. Geus kitu mah geus papanggih kitu mah mahna teh ngobrol, maksudna Ki Anan kadinya ari maibah walaupun hanya lu teu nyangka gitu anu ngagaweanna keluarga mahna teh adina, tapi da kumaha deui cenah cek si Utai, mahna teh kudu nurut walaupun dina hatena masih enak ku kalakuanana nu jadi adina. Teu saprak kitu atuh eta Nisari teh ningali Dodi kos anu kangen ka cida lila teu papanggih kaum dangu sadayana. Atuh teh sejak eta kejadian Dodi jeung Nisari teh resmi ka palaminan. Atuh Ki Anan gen ayeuna mah jadi bager ka Nisari teh. Da kusabab Nisari teh ngaku bapana. Da kusabab bapana Nisari teh kaum dangu sadayana geus maot geus lami. Jadi ayeuna mah gagantina teh nyaeta Ki Anan. Atuh Ki Anan dianggap ku Nisari jadi bapana mah kitu, mahna teh jadi nyaheun ka cida.
Ari si Uta jeung Maiding kaum dangu sadayana sanggeus ngarengsikeun masalah kianan jeung Maibah teh maena mah langsung wae pamitan nu maksudna rek balik ka lemburna. Atuh teu kungsi lah maena teh geus narepi we ka lemburna teh. Pas di tengah jalan pas dihareupeun imahna Bancon maena teh ditanya ku anakna Bancon teh nu ngaranna Nyi Kokom. Mang Iding, di mana Mang teh? Ih, Nyai. Kunaon Nyai? Ye, Mang teh tos nyusul Utai. Oh, eta teh Utai. Alah, mani kasep kitunya. Ayeuna mah. Atuh kaum dangu sadayana Nyi Kokom teh kalupasan maena teh muji-muji si Utai di hareupeun si Utai. Ari si Utai ngangkur seuri bari ngabelehem. Atuh Nyi Kokom ningali si Utai senyum kitu teh maena teh hatena mani asa nyeblak. Maklum kaum dangu sadayana si Utai teh kasebut rupa hade awak hade. Ari si Nyai, bener si Utai aya mah kasepnya. Mana Ari Bancon? Oh, si Abah mah nuju ka sawah, Mang. Kayaknya ku abi urang susulan da tetebih ti dieu. Atuh Nyai, ari kitu mah ulah we, bisi ngarepotkeun Nyai. Henteu Mang, abi mah teu ngarepot, teu rasa direpotkeun. Kayaknya Ulah Nyai, ulah ayeuna. lah emang kunaon Mang? Waktosna seep. Kaum dangulana waktosna seep. Insyaallah lain waktos orang lajeng deui carita si Utai ieu teh. Sim kuring mangaduy nyuhun dihapunten bilih dongeng si Utai ieu seueur pisan kakiranganna. Atuh amit mungkur amit mundur bilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.